Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 28 Juli 2026 masih dina surat As-Su'ara ayat ka 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pajumi'a mangka dikumpulkeun sakabeh jalma as-sahiratu tukang sihir nu aya di kota Mesir. Sadayana dikumpulkeun ku Fir'aun, ku kakuatan Fir'aun, ngumpul sadayana tukang sihir di kerajaan Fir'aun. Limikoti dina poean yauma tegesna poe maklumi anu geus ditangtukeun. Jadi ditangtukeun poena teh poe Zinah, nyaeta poe Zinah teh mun di urang mah hari perayaan 17 Agustus. Jadi dikumpulkeun tukang sihir rek ngayakeun pertandingan antara Nabi Musa jeung tukang sihir. Saterasna wakila jeung dicaritakeun atawa diumumkeun linnasi kasakabeh jalma nu aya di kota Mesir. Diumumkeun ku Firaun, hal antum mujtami'un, nah anjeun bisa ngumpul engke dina waktuna kitu. Mun ceuk urang masok diundang ngumpul engke dina yaumi zainah, dina poe perayaan. Jadi ku Firaun sadayana masyarakat nu aya di kota Mesir diundang supaya kumpul dina waktosna nyaeta yaumi maklum. Saterasna la'allana supaya urang sadaya nattabi'u urang sadaya bisa nuturkeun kasaha as-saharata kana ilmuna eta tukang sihir. Sabab eta tukang sihir teh cenah hade hebat ceuk eta Firaun. Ingkanu lamun bukti hum eta jama-jama tukang sihir ghalibina bisa ngelehkeun Musa. Jadi ceuk Firaun lamun bisa ngelehkeun Musa urang bisa nuturkeun kana kailmuanana eta tukang sihir gitu. Saterasna falamma mangka samang-samang saja datang saha as-saharatu itu pirang-pirang tukang sihir anu jumlahna dina sarahna ieu 70.000 urang tukang sihir. Qalu maranehanana eta tukang sihir nyarita li Fir'auna ka Fir'aun, a inna naha urang lana ieu sadayana la ajron bakal diburuhan diupah anu gede. Sabab urang teh profesional ieu tukang sihir teh, lain abal-abal kitu ceuk tukang sihir menta upah gede ka Firaun. Ingkuna lamun bukti kunna abdi sadayana ieu tukang sihir, nahnu tegesna abdi sadayana ghalibina bisa ngelehkeun Musa kitu ceuk tukang sihir ka Firaun. Qala itu Firaun ngajawab atawa nyarita, naam tangtuna iya betul bakal dibayar ku kuring sabarha wae maen hayangna asa bisa ngelehkeun Musa. Wa innakum sanyana anjeun kabeh idan laun bisa ngelehkeun Musa laminal muqarrabin tangtuna anjeun ti jajaran jama-jama muqarrabin anu deukeut jeung kami. Saur eta Firaun rek dijadikeun staf ahli menteri jeung sajabana lamun bisa ngelehkeun. Qala Musa nyarios lahum ka itu jama-jama dina waktos pertandingan. Musa tegesna Nabi Musa, alku sok alungkeun ku anjeun ka tukang sihir ma antum mulqun naon anu boga ku anjeun bade dialungkeun. Saur Nabi Musa, fa'alqu mangka samang-samang sadialungkeun ku itu tukang sihir dina waktosna eta pertandingan hibalahum kana pirang-pirang habal, pirang-pirang tamang anu aya 70.000 tamang, wa isiyahum jeung tongkatna itu tukang sihir. Bari merayap kabeh itu pika
ketireun sabab orai anu sakitu seueurna padahal pandangan mata urang mungku da sabenerna mah lain naon eta mah tibang tamang. Matak tukang sihir mah aya pakuna beuteung aya naon dina beuteung eta teh bohong sabab eta mah jiga wungkul ngarusak pandangan manusia ku ngalangkungan jin. Wa qalu jeung nyarita itu tukang sihir di hadapan para gegedean sadayana. Bi izzati Fir'aun demi kemuliaan Fir'aun. Kitu demi kemuliaan Fir'aun cenah bener teh. Inna sanyana ari kami lan nahnu tangtuna kami ieu sadayana ghalibuna bisa ngelehkeun Musa. Saterasna fa'alqa mangka Musa ngalungkeun Musa tegasna Nabi Musa asohu itu tongkatna Nabi Musa. Faida mangka tiba-tiba hia itu tongkatna Nabi Musa jadi orai anu gede kaceda. Talqafu tuluy nganelan ngalegleg ngadaharan kabeh orai nu aya di dina. Maya fiku na kabeh ditelan ku oraina Nabi Musa. Fa'alqiya mangkas tersungkur atau sujud. Sujud penghormatan saharatun sakabeh tukang sihir sajidina sujud penghormatan ka Musa. Jadi sadayana tersungkur sujud. Gitu. Tah hikayahna Nabi Musa waktu sarita. Barakallahu li walakum muga aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.